Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2, kumaha damang? Alhamdulillah. Mugiha barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak orang tepang di dinten ayeuna dinten Kamis kaping 15 April 2022 hiji. Alhamdulillah mangga sadayana sate acan orang diajar orang ngawitan ngadoa ti payun ya. Doa sate acan diajar. Hayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah mangga sadayana barudak buka buku Midadamina halaman 85-86 pengajaran ke-8 ngeunaan kasalamatan di imah jeung di jalan. Mangga sok ayeuna buka halaman 86 ngeunaan kakawihan. Hayu urang ngawi sadayana. Nah ayeuna di dieu aya kakawihan. Dami sabatur-batur rek mintonkeun kasenian dina pesta Agustusan. Jadi dami teh bade mentaskeun kakawihan dina pesta Agustusan. Mangga hayu coba orang sambil dibaca ku barudak dibaca heula dipahami kumaha kakawihanana di halaman 80 genep dugi ka halaman 88. Nah, tapi di dieu teh aya potongan-potongan kakawihan. Ya, dipraktekeun ya, coba ku barudak dipraktekeun. Ayeuna ibu bade nyontohan hiji coba. Aya di dieu trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Nah gitunya eta salah sahiji kakawihan. Nah salajengna jadi budak barudak dami sarencangan teh didamel deui kelompok. Aya kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3. Nah di dieu teh kedah tetembalan. Jadi kakawihan teh tetembalan gitu. Pamiti kelompok hiji heula, terus lajengna kelompok 2. Misalkan contoh kieu nya make nada nu sami misalkan, tapi amun barudak gaduh nada atau gaduh ibu abdi mah hoyong nadana benten gitu. Nah ibu mah nyontoan ngangge tadinya nu terang-terang kolentrang. Jadi coba ayeuna di kelompok hiji pakai terang-terang kolentrang. Pakai nadana. Cobanya breng-breng hayu breng mimitian babarengan miara sarakan urang sangkan mangpaatna manjang. Nah eta kelompok hiji. Dibales ti ku kelompok 2. Breng breng hayu breng masing waspada di jalan sabab loba kendaraan supaya salamet urang. Dibales deui ku kelompok 3. Breng breng hayu breng hirup kudu sauyunan sangkan loba babaturan jemanjangkeun duduluran. Nah gitunya eta contohna. Kedah nama mun di kelas mah urang patembal-tembal gitu. Urang adamel kelompok gitu, kelompok hiji, kelompok 2 sareng kelompok 3. Tapi sawios teu naon. Lajengkeun deui di dieu aya kakawihan, oray-orayan. Coba ya. Oray-orayan luar leor mapai kebon entong ka kebon di kebon loba barudak keur ngangon kela. Hapunten ibu lepat ya. Coba oray-orayan luar leor mapai kebon entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Nah gitu nadananya. Nah gitu salajeng deui, ieu lajeng deui. Oray-orayan luar leor mapai sawah
antong ka sawah parena keur sedeng bekah mending ka leuwi di leuwi loba nu mandi saha nu mandi anu mandina panderi riri riri riri. Nah barudak hapunten pisan suanten ibu awonnya mun barudak hoyong terang kumaha laguna tiasa coba searching di YouTube ngenaan ieu judul lagu oray-orayan teras tadi terang-terang kolentrang mangganya iya mah hapunten pisan ya barudaknya suanten ibu awon. Nah hatur nuhun. Nah tugasna nyaeta ngajawab nanya di halaman 80 salapan nomor hiji dugi ka nomor 10 sareng ibu hoyong ngadangukeun voice note na barudak sok mana wae nu bade dijadikeun tugas anu bade dikintunkeun ka ibu bade terang-terang kolentrang bade breng-breng hayu breng mangga atanapi bade ore-orean sok mangga tiasa dikintunkeun ka ibu. Nah sakitu wae pangintennya barudak omat naon wae tadi tugasna nu kahiji ngawih. Nah barudak mangga bade hiji bade dua bade sadayana kawih dikintunkeun ka ibu voice note mangga video oge mangga. Nah sareng salajengna nyaeta ngajawab pananya di halaman 80 salapan. Oke, hatur nuhun barudak atas perhatosanana. Hapunten pisan seueur lepat di ibu nyuhunkeun di hampura. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.